Duh, Brik. Tukang bandros Heeh, tuh udah. Buka duit itu mana? Hanteu aing nya. Loh, siapa unggal-unggal. Siapa kudu mana boga duit mah ken. Sama geus bisa usaha nya geus kedewek mah ge. Pan aing can usaha sia mah. Gede-gede ge. Sama na yang bandros. Hayang bandros. Mana yang? Bisa gitu. Hah? Jika tuh, kemana Jik? Jika murah tuh. Celah. Udah. Mana? Ayo bandros. Hayang geus. Atuh kurang membelikan. Pemilikan ya, orang 10.000-an we. Atuh semuanya. Loh, mana bari jeung kopi na anjir. Bandros sanet. Bandros. Wih, bandros. Tok sabaraon? 10. 10, sia. Sing mana amat mana aing mah meuli lah. Atuh tenang we meunna. Oh, besok sing balik. Sabarana 10. 10 bawan. Ya. Mang minta bungkusnya aja orang butuh ya. Bungkusna. Ya. Aduh. Jadi seberapa? 10 lin. Mana duitna? Iya. Pulang ceban Ya pulang lu ya. Anunya. Siap. Langsung garis. Nuhun. Iya. Salah. Naon? Tenang sa, aing menang bandros. Kalau saya aing mah duit menang, harus menang. Nah, sia mah. Bisa gitu gini. Nah, atuh siap awak gede. Mantap ya ilmu nama. Sate ya. Aing umur lah akan beak itu. Nah, akhirnya mau dadang. Langsung mah. Apa? Lalu sih. Itu gua di sia cicing kebiluan ini urusan budak gede mah. Jing. 17 ke atas di mah. Cicing. Can. Nah, eta si buri ka wadadang kumaha nya ngakalan? Teuing lah, ayeuna mah pokona mah nu penting mah pare gue. Oh gitu. Heeh. Si buri ka lateuing di bandar teh nya. Urang aing mana rusuh ya? Rusuh. Mak kumaha buri? Duit 20.000 nganu kasih ki. Si kehead aing digawean. Buri, pulang ke mana? Bener bebal. Nah kumaha ieu teh si Mumu teh wae atuh. Bang, antar kenal balik aing ngaji ya burit. Bapak aing nelponan wae. Ka aing ge anu nelpon deui aing ngek indit. Aing mah kedeung atuh Bang ya. Sakedeung. Bang. Heeh, cicing di dia keneh. Halo, Mu. Iya di dia keneh sakedeung deui. Geus mah, kana tungguan ya, tungguan. Kumaha anterin balik mana, Brik? Antarkeun. Heeh. Lamu, kadang. Gas, Brik. Gas. No. Maaf, Dek, tumpang tanya. Kalau jalan ke Citerep kemana, Dek? Can mata meli polontong pisannya. Tuh urang rek nanyakeun mah ka dieu lin kalah ka guru kan. Apa om? Brik, moal kitu cilik mah teh. Alah, euy bangetna surum kitu. Sini kamunya, Dek. Kain ka gero mun gawean aya. Ini mau numpang nanya, Dek. Kok muka kamu hitam banget, Dek? Jangan ecehan, Om. Numpang tanya, Dek. Jalan ke Citerep kemana? Kenapa kamu nggak di sendal, Dek? Nggak punya sendalnya pegat, Om. Om minta duit, Om, buat beli sendal. Alam nanti Om kasih. Nih ada sendal nih sepatu nih. Nanti dikasih sama Om nih sepatu. Kalau jalan Citerep kemana, Dek? Di sini lurus, Om. Ada perapatan 5. Belok kiri, terus mudun. Sing jauh muduna teh kayak papangge aya prosonda dinya. Dekat prosonda teh aya imah dinya teh. Imah Biaci, Imah Wanunu, tuluy Mang Cagar. Hah? Mang Cagar? Ini mah nanyain mau ke Citerep. Oh, itu Citerep deh dekat pos ronda. Bukan. Kalau ke Citerep mah belok ke kiri ada balong saat, mudun deui tuluy nurugdug. Kayak tadi hareup teh aya jembatan. Da kade ngan jembatan geus roboh. Kade bisi tiguling jeung ke omna dikerelep. Ke mobilna paling ke omna ge bawa palin kumaha? Wah, ini anak kecil kayak polontong amat nih. Udah, Dek. Om jadi pusing. Nih sepatu nih. Nih, ambil. Nih uang nih. Buat jajan, Dek. Nanti nggak ada receh, Dek. Nih, ambil nih. Terima kasih, Om. Iya, sama-sama, Dek. Aduh, ajak aku aing di horeyan di jailan aduh. Aing euy. Da bager seg teh. Ka aing mere sepatu jeung duit ya. Nah, ieu duitna kieu euy. Duit dolar gitu euy. Nah, ya aksara mainan euy. Wah. Ieu mah duit mainan euy. Kayak bobo nipu jam eta. Sepatu.
ieu mah sepatu awewe. Atuh kikiraan pisan jelema eta mereka nu kieu kai. Si goblok mun biasa. Aja. Nyi, paninjukeun kopi atuh Nyi. Cicing atuh kan di rebonding dulu aja. Ah, rebonding emang tong gaya teh aing bisi ayeuna paragohan ka teh batur. Kan we atuh aya kasir mah. Ajing naon nu dirasa di teu waras dititah-titah acan atuh. Ai kana duit riweuh ai dititah nginjuk kopi ge mah undung. Nya atuh mun dibere duit mah ayeuna ge langsung indit. Ajing naon nu dirasa kudu we main duit. Ya, Beuah kopi naon? besu di teuing aing mending keneh meuli aing mah 3.000 sagelas. Asep bisa ngatur supaya aing ditah. Aduh, ngeunah pisan Pak. Seger aing. Aduh, bener tanu kieu yang menghilangkan segala penyakit entah. Aduh, kan. Aduh, ngeunah. Apa hejo? Apa hejo? Bade ka mana, Kang? Bade milarian ilung budak teka pernah wae Kang gitu ya aduh lebah haus ya teh pusing Mana bade milarian kumpul tuh sampean nuhun Rangga Bukan aing Pak, rokok. Aduh, si goblok anjing teh jika nama eta mah stres ku awewe nu cikan nya. Bener si goblok bukan aing yang rokok anjing. Aing goblok teh. Mang Cik euy. Si Adang jeung Mang Dadang. Anjir, adang-dadang. Wadayok. Mang Cek nuju naraon? Keur kieu we wadadang. Hayu ka dieu ngopi. Siap. Ya, jang ngopi. Urang. Diajak ngopi heula ku Wadayok, hayu. Mana, Mang? Daman. Yuk. Oh, ye. Bang, ye. Bang. Sama. Ya, lu naik. Tasik. Aing namun kabina-bina 20 urang ieu mobil kieu. Wah, asup Bang kieu mah. Anjir, aing sabar heuting hargana ieu aing hayang meuli mobil kieu. Wah, kopi hidung we mah aya mah, Bah. Tamang. Aduh. Kopi naon ya sadaya kopi? Kopi hidung. Kopi we mah. Kopi hidung sih kopi hidung. Tapi untuk sakio oge menurutnya Bang Doyok. Sugan teh duaan. Ojek, urang yang ngising letek kuat. Mana Bang? Eta heula. Ini lu aing ngising. Bang Doyok. Balik sana. Ayo hari ini teh yuk. Ayo.